Akang, cenah akang salingkuhnya. Ah, henteu Neng. Akang malah laki paling jujur Kak Neng. Ah, bohong. Geuning kamari Neng ningali akang jalan jeung awewe baju beureum. Lain sia baju koneng. Kang, kunaon? Suku akang kacugak Neng. Bejakeun atuh ka indungna. Ka indung saha ari Neng? Nya ka indung suku atuh Kang. Piraku ka indung batur. Di hiji rumah sakit, si Jaja keur hariwang nungguan pamajikanana keur ngalahirkeun. Teu lila kaluar bidan Reni bari mawa orok anu anyar lahir. Bapak, selamat ya Pak, anak Bapak lahirnya normal. Aduh, nuhun Bu Bidan, nuhun pisan. Aduh, pamegat istri. Oh meget Pak, mau dinamain siapa Bapak anaknya? Justin Bieber we, Bidan. Wah, Bapak ngefans banget nih sama Justin Bieber. Ente tuh Bu Bidan. Justin Bieber teh singkatan. Apa itu singkatannya? Jaja jeung Titin nyeuna waktu di Cibeber. Neng, tadi Akang makan jengkol ada? Bau atuh Kang. Muhun, kumahanya carana meh teu bau? Gampang Kang. Tah, kumaha Neng? Minum pengharum WC gerak. Di WC wae mun bau jengkol ku eta mah jadi seungit Atuh maot atuh Neng. daripada bau jengkol. Bapak, ari jelema bodoh teh naon, Pak? Yeuh, kemet. Anu disebat jelema bodoh teh nyaeta jelema nu loba omong. Ngajelaskeun naon ge sok teu paruguh jeung ngalantur ka ditu ka dieu. Sedengkeun anu dijelaskeun teh teu bisa kahartieun ku batur. Tah, ayeuna maneh ngarti teu naon hartina jelema bodoh teh? Henteu, Pak. Kang, aya handphone? Aya Neng, bade tipeun kumaha? Ah, Neng mah teu munafik, Kang. Tipe Neng mah nu jangkung, bodas, maco jeung beunghar. Ieu mah handphone Neng, handphone sanes lalaki. Kang, ayeuna teh kan bulan puasa. Eureunnan atuh Kang ngarokok teh ganti ku korma. Enggeus Neng, Terus kumaha Kang? kamari geus dicobaan tapi hese hurung. Nyai, ari eta hayam nu di dieu nu kamanakeun? Aya di dieu Kang. Tadi hayamna kahujanan. Emang hayamna aya di mana? Ieu ku nyai dilebetkeun kanu open. Karunya kabulusan Kang.